Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Sya'ban, hampir pertengahan. Di bulan Sya'ban urang osok ngayakeun nisfu Sya'ban, saparo bulan Sya'ban pertengahan. Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi dibere resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng naros ka Siti Aisyah isuk-isuk aya naon ye dahareun teu aya tuan. Oh eta aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu henteu kitu. Teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang dongeng, atuh dongeng-dongeng aja. Neangan duit mah di mana be. Tuh. Kangjeng eta luar biasa. Ngaroskeun aya naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut, moal aman ujian. Neng, aya naon di dap? Jatena naon ka? Puasa kakak mah. Atuh neng ge puasa mantap. Masyaallah, merigak bulu ngadengena. Merigak bulu ngadengena. Menaya maka Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bayi aya naon? Aya korma sabaraha? Aya dua orang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah. Masya Allah. Inah. Kurang mah lain kan. Neng bayi aya naon dah? Kostum mere balanja bae. Haju bae teh jige galedeg dah. Datang nanyakeun mere. Urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Aing nu kamari. Emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing geus satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh deuleu tuh ngagantung. Naon? Kalender. Satauneun tah. Leg-leg gusia. Tungtung nama geus moal beres pada eta. Tah urang nurutan Kangjeng Nabi bae coba ge. Isuk urang neuleuh ka dapur. Di pantarari isa teh dapur. Nu ngebul-ngebul. Geus teu kudu nanya daripada ribut. Puasa aing lah. Ai siap puasa ge aya anak. Kakak mah puasa neng dia teh naon atuh teh naon kakak mah puasa ya anak dek dipuasakeun. Tadi nurutan Kangjeng Nabi mah tuh telok mikiran anak jadi aya anak dage para ruasa ngeunaheun nya mah. Urang tetep bae tungtung nomor ribut deui. Nah, sikap Kangjeng Nabi luar biasa, Masya Allah. Nyontoan ka urang komo lamun kieu mah ye neng tah ieu jadi jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk mah lain deui
geunaheun berasan kana hate ya Allah. Bener kakak hebat amat kak ya Allah. Bere deui 500 bere deui 500 menang saminggu teh kak menang di mana teh duit kongkorong dijual. Itu udah ribut ka tungtungnakeun suul khotimah. Nah ya Kangjeng mah resep ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon oh cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa ya Allah bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin tah mantak puasa. Nah iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis oh poe Kemis eta aya laporan amal mingguan jadi saminggu sakali amal urang dilaporkeun ke Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkeun ka Gusti Allah kulana keur puasa mantak urang ge alhamdulillah alhamdulillah masyaallah poe Kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall Allah karim di pabrik kene di kantor Gusti Allah doakeun tah Senin Kemis dah kaget aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban tah eta laporan tahunan tah mah ai poe Kemis mah laporan per minggu hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun mendak iraha cenah kiai nisfu Sya'ban na jatuhna pada malam Salasa urang nanggalkeun Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa naon teh teh kudu digawean masalahna naon ge dik maca Quran satamatan sapeting mangga masalah usaha masal kos kitu ngagibeg bangunna teh atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting
ayo masalah sholawat 4444 cenah udah kapilih hiji ge udah kapilih dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana masyaallah kuat ka dicoret-coret buku urang geus atuh urang nurutan ba'dul arifin bae maca yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae cenah malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hegaya masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca lah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana ayo coba bakal moal tanu kos kitu mah asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus ya Allah ya Rabb maca yasin kahiji menta dihampura dosa supaya dosa-dosa orang dihampura ku Gusti Allah anak itu doa aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah maca yasin kedua menta dijembarkeun rizki lantaran urang mau beki dahar beki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang tihang jadi 2 kieu gorenganan lapar Masya Allah tak urang tak pagawean udah jadi maca yasin kedua menta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa tak khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi Masya Allah wa khairul zikri ma khafi Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizki ma yakfi ya Allah pang bagus-bagusna zikir zikir nu teu kanyahoan ku batur ai Haji Pendi mah pan illallah illallah orang cau nu kadeuleuna kunaon zikir syaitan mani ngeluk-ngeluk gitu ai sorangan mah tilok ye nama sorangan gering mun zikir sorangan gering aduh bagus mah khairu zikri ma khafi teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir kan mantap beusi kapanggih jeung ki fudoli kieu nah eta teh keur ngalamun hayang ganti mobil khair zikri ma khafi galbu keur di mobil di kereta di pesawat lempang di Masya Allah wanunya hanya Allah gitulah para aulia-aulia Allah subhanahu wa khairur rizki ma yakfi pang bagusna rizki nu cukup hayang dahar aya cukup sebe hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya mayak cukup teu kudu loba-loba teu kudu Masya Allah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang tara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta teh sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi Ibrahim masalah malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ya. Ongkos lurah dek calon gratis dah
bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah. Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa, Yasin kedua minta dijembarkan rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah ke malam Salasa aja kula mau malam Salasa ke hitung nadek malam Rebo mangga bae Mas diserahkeun ka ente utang hitung namanya ente mah jagong hitung datang ke hutang ge teh impas-impas jago-jago nang hitung tah gitulah nya dina seputar bulan Sya'ban ieu nisfu Sya'ban kula ma insyaallah malam Salasa saya nu hitung malam Rebo atuh mangga eta mangga nu penting urang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah kulhu bae kulhu sabaraha cenah kieu kulhu 3 seh tilu ulah loba 3 lah si gering sama leuwih ti 3 gering 3 emang nu mancak 3 kula cak Kangjeng Nabi man qara al-ikhlas jelema nu maca surat ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh sa-Qur'an asal ngariung we kulhuna 3 nilaina sa-Qur'an Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet cek Kangjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an wah cepet. Sidina Ali mah kieu Ali kudu miluan entos tuan entos tamat kudu alhamdulillah cepet tamat maca kulhu 3 kan bisa gitu pancak Tuhan jadi cak Tuhan teh cara saja lemah nu maca kulhu 3 sarua jeung sakuran atuh gua mah beres eta tadi dasar minantu aing cek Kangjeng ada teu gagal Kangjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kangjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ulah gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae ka panggih bae teh ku Sayyidina Ali mah atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sayyidina Ali nu sajen kararieu bae cepet amat li 3 kulhu 3 kulhu sareng jeung Al-Qur'an geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus beres ngarokok heula tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deh kita kuki uci aing macana jangan rokok. Nah, baca Yasin sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin. Jadi batur maca Yasin, ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus. Ke batur eureun Yasin enak eureun. Kemulayane nu kadua kitu kene katilu kitu kene kulhu ge cenah kula mah teu bisa kiai teu bisa jeung kula maca kulhu bismillah ge cenah coba dengekeun bismillahirrahmanirrahim eta bae geus geus eta mah kitu sakitu ge ka surga geus pokona teu bisa da sakitu teh kuat teu hese-hese ya nah etalah ulawaka mikiran puasa mikiran isbu baheula malam Salasa tah aing jadwal aing kemana malam Salasa ieu nah bisi boga jadwal ka Yasin di mobil teu masalah maca Yasin di mobil ge gitu jadwal naon cenah kiai gilir ke nu ngora Ndai malam Salasa maluangkeun ba'da maghrib ulah ka mana sebab
mejihna dilaporkeun kitab urang, buku urang, buku taudan urang, supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Sorga. Protes ya nu saja. Kok bisa dikasorgakeun? Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Aduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh, cek malaikat teh ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh, bagus ya. Bagus guys, bagus. Nah, urang sugan kitu bae. Lain pendi ieu. Tah. Nisfu Sya'ban. Anajan aya nu ngabidah-bidah. Oh, tapi lamun salat maula. Aya salat nisfu Sya'ban. Mi'atar rakaat, 100 rakaat ulah bid'ah. Bisa aya di lembur-lembur, di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ulah. Ye, atuh kiai itu sanajan teu dilarang emang embung ieu. Kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu. Atuh boro-boro eta aja subuh ge qodoan. Ngan ulah bae geus mah. Sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna. Boga silsilah teu meunang sambarangan. Salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jeleman aya khusus lantaran doa ge khusus lain jang doa sorangan geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat. Baheula di Bandung di Cilember jangan sebudin ngayakeun, baheula aya deui di Cililin almarhum kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun. Tapi ku kiai-kiai ya disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu be pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang. Jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae, urang geus 3 balik. Cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik eueuh masalah. Awas Yasin bener sia teh awas. Kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtungna hiji ge henteu. 3 ya Allah ya Rabb. Geus tah jang panenget-nenget ti kuari-kuari Minggu Senin. Oh, tinggal sapoe berarti. Ya sapoe malam Salasa. Nu nanya kiai aing ngaji sabaraha balik deui sia bae heula ngaji bae lu sok nanyakeun sabaraha kali deui ngaji ge karak 2 kali sia nanyakeun ke pere. Ya Allah ya haja nanyakeun pere bae. Ieu hiji pasal rek nerangkeun perang nu dimakruhkeun Allah karim. Caritaan fikih, caritaan syariat, padahal di negara mana bae tentang peperangan geus aya TNI di negeri urang, ABRI, berbagai angkatan laut, darat, udara. Jadi urang mah teh hararebat atuh. Indonesia lamun ngalawan Malaysia sajam Malaysia selesai. Jarago Indonesia. Indonesia ngalawan Australia menang Indonesia, perangkeun coba habek. Kena parah tabri. Menang orang jeung Australia jago urang mah. Indonesia teh ulah lalaga. Ih. Jeung Amerika ge Amerika hampir tanding. Hampir tanding mun henteu itu nu eleh urang. Atuh inget ka Gus Dur bisa ta Gus Dur.
jet Amerika hebat Gus Dur nih naon gitu gara-gara anekdotna pohara eta hebat luar biasa tembak kena kapal tapi tetap kuat itu kapal Amerika Inggris tembak bisa kelin Indonesia jangan ditembak Cek Gus Dur jangan ditembak enggak usah emang kenapa jatuh sendiri hayam eta Gus Dur enggak usah ditembak terjatuh sendiri aduh bisa ada Gus Dur ya Allah nggak sekarti kurang lagi satu Gus Dur diperangkan Cek Gus Dur gak usah perang dengan Amerika pada jatuh entar ya Allah Gus Dur teu kudu bake carita naon-naon ku kitu bagus paham ya Allah luar biasa gitulah bahasa-bahasa ahli-ahli Allah. Jadi kiai-kiai itu mengamati Gus Dur politikna, ekonomina, budayana henteu kudu ku bicara anu vulgar dengan bahasa anekdot kaharti kurang wadak pasti moal kebal cak kiai pasti moal kebal Jawa Timur termasuk kula moal kebal di awal berangkat sebab naon nu dibahasakeun kunyana usul fikih usul fikih kan berarti ka syariat walaupun langkah-langkahnya bicara-bicaranya wow demokrasi tetapi selalu pakai bahasa-bahasa usul fikih. Oh berarti kan negeri dirobah setik-setik. Amerika kan jago. Amerika kan lain sembarangan. Oh berarti cek Amerika ini orang sulit, lain di mulut lain di hati. Lain di mulut lain di hati. Maka ngutuslah Rais Amin. Oh Rais utus dan lain sebagainya seperti itulah. Gus Dur Gus nyontoan ketika manehanana dilengserkan dengan rendah hati negara lain milik sorangan perorangan lu rakyat ketika rakyat menginginkan saya lengser padahal mau dipertahankan sangat bisa kesalahan anak sangat kecil tetapi yang contoh untuk selanjutnya tidak perlu gontok-gontokan ketika dilengser Pak Harto piawai sakitu mah Pak Harto teh lamun kamari ieu nyana nyieun kekuatan untuk terus lanjut kuat Pak Harto mah atuh TNI di leungeun nyana polisi di leungeun nyana organisasi di leungeun nyana tokoh-tokoh di leungeun nyana lamun cak Pak Harto lanjutkan terus saya bunuh orang itu geus acak-acakan ujianna tapi kuat Pak Harto teh nyana oh dengan senyum piye kabare itu nah iya Pak Harto hebat Pak Harto Gus Dur hebat luar biasa apa ada tanda-tanda untuk selanjutnya ketika dilengserkan wallahu alam maka para ulama-ulama menghadapi pemilu bakal datang selalu berdoa ke Gusti Allah sebab ada tanda-tanda kurang bagus ayat tanda-tanda kurang bagus maka ngadoa supaya ulayana ente makan orang-orang opo-opo lah iya suruh mau ke istana wis gawa bingkisan ya wis lah mengkonon kan serama iya anak wong iki kan lain eta tajakeun ka Habib A tajakeun ka Habib C tajakeun ka Habib D anu geus teu mireungeun kana dunia tanyakeun di Jawa Timur ka Kiai A tanyakeun di Jawa Tengah ka Kiai B anu nyana batinna selalu ka Allah di Banten tajakeun ka Kiai C nah ngahijilah Habib eta Kiai eta lain urusan masalah naon deuk sahabae manunya ke tetapi ulah aya kacau sebab urang kuari disetir ku dua
bana cenah kiai. Nah eta nu hesena kos kitu teh. Nu hesena kos kitu lamun ku sorangan makan eueuh peperangan. Tapi lamun ku dua kan jadi perang. Selalu berdoa teh jang keamanan. Sampai saat itu can aya tanda-tanda. Encan mantak terus ngadoa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Batur mah memikirkeun teh supaya jadi kiai eta mah lain aman. Ya Allah supaya ulah aya naon-naon. Mengarah karena kurang kondusif. Tah, urang lamun ngomong ka dia kondusif ngarti coba ka belah dia. Naon si Haji kondusif. Nah, naon ja kondusif? Tah teh. Cak Haji pendek apa sih kondusif? Kakar kada yang maja kondusif. Nanya deui ka kiai, kiai naon? Aing teh ngarti jai. Tah, ieu lah. Ini cerita peperangan. Di sebuah negara aya imam. Lamun urang nyaritakeun imam sing ade imam teh pamimpin, tapi lamun di Iran imam teh imam Syiah. Aya Syiah imamnya Isnasyara nu 12 kelompok. Aya Zaidiyah kayak lamun urang nyaritakeun Syiah di hareup. Ieu mah keur carita tentang imam, pemimpin, raja, yakni sultan atau di urang presiden, imam. Negara Indonesia kuari diserang ku Amerika atau diserang ku RRC, ai diserang ku senjata mah langsung tempur. Mau tidak mau rakyat bangudang kajen kukumaha ge. Ye atuh rakyat ge moal cicingeun. Ujianana golok tarang hauge di kieu-kieu. Jang naon? Mencit sia. Lalu ngomong sia. Ujian pokoknya Indonesia mah terkenal aja sa Indonesia teh lain jelema sembarangan. Lain jelema sembarangan eta teh masih diperhitungkeun ku Belanda. Lantaran pernah terjadi lain sekali ketika Kapten Belanda tas nembak lubatnya tapak sukuna ku kiai ngan sakadar dikitukeun dong kesek paeh gitu. Tapak suku eta Indonesia teh eta teh dibaca di Belanda. Mistik-mistik seperti eta teh masih kena diperhitungkan di Indonesia. Sebab naon? Loba jasa anu lalaki beungeutna jore, pamajikanna geulis ieu teu wajar. Ieu teu wajar kajen kumaha gaya permainan mistik ieu. Ya ieu kasep kawin ka nu geulis biasa. Nu jore kawin ka nu jore luar biasa. Ieu kan jore jasa beungeut-beungeut perang. Teu wajar kos ieu mah kuduna ge aya di pedalaman Sumatera tapi pamajikanna geulis. Nah pasti kan ieu lumpat ka kiai make inni raaitu ahda asyara ya. Aya kene kebanjuran deui keur carita sejarah Indonesia. Tapi lamun urang ningali raja sihir atuh baheula nu ngalawan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Raja sihir diturunkan Israel berarti. Israel eta kan deket Suriah. Ka Suriah kan deket ka dina ka Maroko. Manta kamari ditanya di Maroko si aya sihir. Nanya ka si ieu mah nutupan, nanya ka si ieu mah nutupan. Dua orang Maroko tah nu bareng dina beus nanya ka si ieu mah. Oh. Maroko deket jasa. Kayahoan lamun main bola Maroko main jeung mana lamun keur rada iseng cak urang di itu kamari di Maroko keur rada iseng. Nah eta beda permainan Maroko. Sapira orang Maroko laletik jeung teu begitu tapi masuk dunia terus ngan diarulah eta urang ditu raja sihir. Cah di urang ge kan aya Baduy. Adukeun habak Israel jeung Baduy. Ye, emang kumaha kitu Baduy? Baduy teh pucuk umun, boga ilmu anu lain lalagaan. Nyana mah bisa hiber satungtung deuleu. Pucuk umun. Aju teu balik deui paeh meureun.
ugal negara aya ugal negara. Nah iya wakil carita negara orang ari diserang secara fisik mencan, tapi secara politik mah orang ke dijajah ayeuna teh. Dijajah orang teh kerasa bagi para pemain politik. Kulantaran para pemain politik kerasa ke dijajah, bangkit nyana batinna kumaha carana. Tambah dengan penjajahan perekonomian. Sangat luar biasa. Ekonomi urang teh dijajah sangat luar biasa. Sehingga temenge bangsa urang teh temenge. Nu boga pabrik bangsa batur. Anu boga perumahan bangsa batur. Anu boga mall bangsa batur. Eueuh sugan Haji Abidin boga mall. Eueuh Haji Fendi cenah boga mah. Haji Fendi mah ngagebegan sate, tah eta bangsa tah. Asal ngagebegan sate orang Indonesia, dagang bakso orang Indonesia, nu boga mall bangsa batur. Sok ekonomi banyak ketimpangan geus karasa. Anu lempang kuari urang makan teu paham. Bang anu sangat mujarab lempang bangsa. Bang mana? Teliti ku urang. Bang pemerintah ke eleh ku bang eta. Kecepatan, ketangkasan dan lain-lain sebagainya. Ngeleh. Nah, eta kan berarti kan geus mendominasi. Iya kan saya titik bagi anu bergelut di ekonomi, bagi anu bergelut di politik, merasa terkalahkan selalu. Nah iya geus aya mulai ai perang eta mah eukeur geus sabaraha taun perang eta mah. Perang budaya eukeur, perang fisik tinggal mencet kenop doang. Dek terjadi cara Baghdad, terjadi cara Suriah, terjadi cara Yaman. Tapi urang mah ngadoa supaya ulah perang teh, ulah boro-boro perang dar dor kakarak nu kolot jeung nu ngora perang bae ge urang aduh riweuh perasaan kadeuleuna. Sapiraha nu ngora jeung nu kolot, tapi kan eta korban salakina heesna ge di pos kamli. Korban sakitu ge nu kolot jeung nu ngora. Deuk ka imahna ngabangun nyana sieun nyana. Tolong teh coba. Ngabangun nyana, duit nyana, ngabiayaan nyana, tapi dekat imah sieun. Ya, mendingan nyandung deh tilu apa? Atuh, kayak di jalan kage. Haha, iya, bakar cerita diserang. Kan ini diserang mah lain tentara bae nu perang. Di Jali Suriah lain tentara bae nu perang. Baghdad lain tentara bae nu perang. Yaman lain tentara bae nu perang. Bahkan korban mayoritas sipil orok ini awewe tanya naon kos gitulah perang kuariwa perang kan sirkuit baheula perang Badar Hunain Uhud aya tempatna baheula mah kuari mana tempatna kota disebut sebagai perang kota cak Gus Dur panjang perang kota mah. Nah iya ketika negara orang diserang menurut agama. Misal orang Tangerang, nah di Jakarta geus diserang, di Jakarta, orang kan kuari geus teu nyaho, lamun orang-orang asing di urang teh endeu kumaha kahareupna, per hari 1000 dararatan, wallahu a'lam ti golongan naon, kemudian dan lain-lain sebagainya, kecurigaan, anu geus jelas kamari di bandara. Eta senjata nu sakitu lobana diamankan ku TNI, tetapi di balik pengamanan kok dek pemilu sih make senjata segala aya naon di jerona tuh ngadoa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ieu mah ulah ngarasakeun perang parae bae geus di heula ya kan daripada perang maning pae heula apa mah tuh sia mah pae embung perang embung. Kanjeng Nabi mah doa Allahumma inna nas'aluka khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ya Allah ilaika ghairu maftunin. Doa itu. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti filal khairat pagawean nu bagus wa tarkal munkarat ninggalkeun berbagai kemungkaratan wa hubbal masakin cinta terhadap para masakin wa idza aradta bi ibadika
di mana Gusti ngairodat ngarepkeun ka hamba-hamba Gusti fitnatan kana fitnah takbirni ya Allah maotan abdi ya Allah ilaika balikeun ka Gusti tuh fakbid ya Allah ilaika ghairu maftunin ulah datang ka kena fitnah can puguh kuat urang kena fitnah nah iyalah maningan minta selamat ka Gusti Allah nah sok geura ngadoana di imah masing-masing bae ya Allah ya Rabbi abdi mah minta paeh bae Gusti emang gunaan kredit teu kuat ya fitnah kreatif betapa lain kredit teu kuat bayar tapi tak korak sia gara-garana aya deh ya Allah ya Rabbi abdi mah paehan bae ku Gusti emang nu kolot galak ge atuh teu teu kudu minta paeh kawin deui hayu Gusti imah fitnah anu bakal ngaleungitkeun kana akidah nu urang bakal moal kuat geus beta ka Gusti Allah tah doana nu tadi apalkeun tah doa eta doa minta paeh henteu lah cenah kieu doa eta mah ulah ka ditalar cenah sia manalana ya goniu ya agni tah asal agni bae ditalar bangsa doa minta paeh mah teh tah ieu andai kata Jakarta diserang sikap kurang kan wajib komo geus dihareupeun lawang cara kamari atawa diserang nyana melalui serang atau kan perang begitu strategi dah nah terang ka urang dia dek berangkat ke serang tetep kudu aya izin heula ti imam warisa Imam Jokowi presiden tercinta nah iya artinya kudu aya presiden kudu aya izin di presiden lamun presiden izinan mangga presiden ente ulah tentu ente langsung di presiden meureun aya wakil-wakil presiden ialah panglima mandak wa yusanu idza ba'atha sariyah ayu amira alaihim wa yaqudal bai'ata bisabat disunahkeun nyieun amir nyieun pemimpin di mana ngutus kana utusan perang supaya nyieun pemimpin jeung kudu beat sumpah setia cara beat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah makruh ngalaksanakeun perang bi ghairi iznil imam tanpa aya izin imam andai kata musuh aya diserang urang dek berangkat ka serang tanpa izin ti imam makruh atau naib imam tanpa izin ti naib imam yakni panglima nah urang tanpa izin makruh teu meunang berangkat kecuali mendesak masalah lamun mendesak mah lamun urang minta izin heula ieu moal kaburu bakal kaserang manten hege masalah nomor kedua disapot maksud aya futahul maksud bizihabil istizan nah guys kata ikos kitu mah lanjutkeun jadi lamun eukeur tenang suasanana tetap kudu aya izin tapi lamun geus mendesak teu kudu izin langsung berangkat deuh urang atuh geus dijagaan ku ari mah perang ti luhur aya panglima turun ke handap aya kodim korem turun deui ka dieu ka kecamatan aya koramil atuh geus urang mah teu kudu perang ngan jang perang saeutik tentara teh eta sapira sebagai koramil eta teh jeung danramilna ngan sabaraha urang kecamatan teh sebuah hari sadesa bae ge pasar kemi Sukamantri sadesa aya 12.000 na jelema can desa itu sekecamatan sabaraha puluh ribu manusia eta koramilna tentarana saeutik kabagian orang babinsa teh ngan saukur 2 sa ieu sakasa sanon sadesa 2 ya atuh lamun sadesa 2 mah lamun kaburu penyerangan geus paeh ti heula nya dia kurang mantak nu kudu loba mah nu jari abri sebenarnya kudu loba-lobaan polisi di urang polisi jeung TNI jeung abri lobaan polisi dan abri yun perang saudara deukeut jasa perang tah kudu aya izin wayah der perang mah
geus TNI urang-urang jadi temenang urang solonongan sebab perang mah kan nu diandalkeunana tanaga jeung teknis perang. Maneh Haji Pendi misalnya minta izin perang mal izinan sebab ngeuk naon tuh pencak teu bisa tanaga nya mah tuh lamun aya Belanda ge aya Belanda atau Amerika lompat ke hareup udah jangan ditembak biar lali sendiri lompat 100 meter ge geus geus antepkeun geus antepkeun paeh dirinya potongan gitu mah tuh jeung naon psikos gitu mah tah jangan lain ulah tita perang nu kos gitu mah ulah nu tita perang mah wah awak mas lamun naik tangkal kalapa dua balik kalau set eta naik gunung mantak tentara mah dilatih naik gunung turun gunung hutan keluar masuk hutan ieu jang perang masyaallah urang mah kan lamun dibere senjata moncongna dikaurangkeun der pae sorang eta kan salah tuh kudu ka mana tak kudu nu terdidik tapi kan aya geus der perang lah tuh geus kitu bae jawaya perang mangke kos gelut penca tinggal penca aya geus der gelut mah penca leungit watu leungit babat-babetnya da geus teu nyaho ieu naon garang-garana langkah hiji langkah dua langkah 100 bisa geus teu nyaho wayah der gelut mah penca eueuh keur asrem lalagaan cet golepakeun cet wayah derna tuh ese komo geus dicekek bae nih ka mana lompat sia urang susar sasar kan atuh peler sia hayu sia ngadu pak kuat-kuat sia hayo paeh kabehan eta gelut pokos kitu tetapi lamun urang nyaritakeun gelut di zaman Belanda perang di zaman Belanda eta kisah maun pan pohara masyaallah di dieu ngeli ka santri nah tinggalkan ieu tanu buta ai kula bepen buta cak nu buta kumaha ya mun buta mah ieu be batu ya teu kalau di mana aya Belanda balangkeun guys batu ngareli kan ka santri di dia ngareli ka santri ka itu nah tinggal nu buta cicing bae di dinya kadenge Belanda datang langsung nyari balang jagung batu segede cingir jadi bom Belanda kaget ada bom nah diberena tilu kan bisa maun biar lah bismillahirrahmanirrahim jebur doi Belanda balik ke pos kan itu tadi sampai eta batu segede kieu jadi bom tapi kan urang eta zaman kamari ieu kuari saha nu bisa kos kitu saha tak kuari tah lamun perang dongeng kamari ieu mah loba aja Bung Karno ge kan hebat jasa lamun Bung Karno dicepit di Digul aya di Jakarta aya namun Ki Ahmad di Digul aya di Jakarta aya dia teu kumaha atuh jara rago jasa lamun urang nyaritakeun nah eta naon garang-garana di jero penjara Bung Karno kan di penjara jeung Ki Ahmad da atuh kunaon eta kiai nganteuran ka ditu pan dikunci tapi asup ka jero cenah jalan mana eta tah jalan tihang teh nu sok aya kancing bolongnya ya jalan kadinya masa sih asup kadinya lamun kos kitu mangeunaheun jasanya urangnya bisa asup ka liang kos kitu tah eta kan zaman kamari mah bararisa tah ieu kuari nu bisa kitu saha di buku cenah kiai akhirnya teh aing ge nanya ka sia balik nanya deui ka aing kiai na ge atuh geus tilok paruasa jak kuari ore koros kabeh baheula makan kiai puasa ngaran kiai teh paruasa di bararasjid masa kiai di mall masa kiai status gruperan aing mah ya Allah tak bisa hiber ku bahagia tuh yukrahu ghazun bi ghairi idil imam aw naibi wa yusannu disunahkeun nyieun amir idza ba'atha sariyatan di mana-mana ngutus kana sariyah teh utusan perang anu jumlahna 400 ngaranna 400 ganap ngaranna sariyah
tak Kangjeng Nabi numantak dingaradan syariah lantaran asri fil lail lempangna ti peuting. Cak Kangjeng Nabi khairul ashab arba'atun wa khairus saraya arba'atumiyah wa khairul jaysh arba'atu alaf walan tagliba itna asyara alfan min killah. Pang bagus-bagus sahabat khairul ashab arba'ah opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa khairus saraya arba'u mi'ah. Pang bagus-bagusna syariah utusan perang 400. Kan ayat 50, ayat 100, ayat pang bagusna 400. Wa khairul jaysh arba'atu alaf. Pang bagusna tentara 4000 sekali diiangkeun 4000. Nah iyalah lamun utusan perang karena syariah sunah nyeun amir geus teu kudu dibejaan ieu mah geus aya di strategi TNI ieu mah pasti malah mah tiap-tiap kompi sakompina sabaraha aya geus pamimpinan kompi urang mah kan teu nyaho urang mah teu nyaho. Nah ieu geus diatur teh sakompi ieu pemimpinna kompi ieu pemimpinna kompi ieu dipimpin oleh seorang panglima. Kos gitulah kemudian wayakudal beat disabat ujung wajib beat sumpah setia tidak akan mundur selangkah pun. Natan wahasege kan sumpah nata model abri model petinju teh kajen teh nya geus ngaleh-leh bae lamun ku pelatihna tidak udang deh sanajan geus gigian bae pantang mundur aja dah. Sana jangan terus ngalawan mah hayang tentara kayak kos itu ayo wah luar biasa tah. Jadi yakudal beat sumpah setia siap untuk tempur mual mundur saya tiga cat lengan dia dar lengan kencak lengan katuh lengan katuh apa dar cara sahabat maka iya bendera ditenden di dia iya nanti sikat habis tinggal nyana oset-osedan kita kudu terus ulah mundur tata ya kudal beat bisabat sumpah setia ala jihad wa adamil firar sama sekali mual mundur langkah pun maju di mana bae musuh aya lebih senang dibunuh ku musuh daripada dibunuh sesama mukmin. Sebab lain deh nilainya dibunuh ku musuh ku kafir jelas syahid. Lamun dibunuh ku mukmin aya unsur-unsur kan di jerona wallahu a'lam. Nah numantak amis urang ngadenge ganjaran perang lantaran syahid wala taqulu ulah ngaromong marana kelima yuqtal fi sabilillah amwat jelema nu maut sabilillah paeh ulah dianggap paeh jelema ada keseserian bakat jana mah hayang turun deui ka dunia hayang perang deui kudu eta ku ngeunah-ngeunahna di sorga nikmat paeh terbunuh di medan laga ngeunaheun engkena bakal seungit ambreng-ambrengan mantak teu meunang di pandian teu meunang di itu dibersihan saya aya kubur jangan eta jang nandakeun ke di akhirat aya eta saha hebat amat aya eta saha seungit amat aya eta saha bagus amat jelema nu maut di medan laga perang ngalawan musuh geus dikitu-kitu ge urang mah ngeder bae keter bae heran teu daek wani bae masyaallah kari encan teu daek wani nama encan tapi lamun geus nyerian wani kokos urang ku ari lantaran tenang-tenang bae teu pernah dinyerikeun ku awe atuh tiis tapi lamun urang dinyerikeun ku awe je parang sana mulai geus je atuh lalaki garana ge lamun geus nyekel papalangkakan lalaki aing karak dirinya ai tenang-tenang teu. Nah ialah cerita tentang perang mengenai izin ti imam kudu aya izin andai kata izin makruh walahul isyana wallahu a'lam.